Tagawean urang 60.000. Jadi boga dobel ti dia kudu dijelaskeun mah dobel. Sia teh bodoh. Capek ini heula mau dijelas aing. Aduh, ampun aing. Digawean ku sorangan ripuh yakin. Urang geus buar gorengan nu garawe ka itu ka dieu. Heuh, urang nitah ka budak ngora. Da menek mung budak ngora ieu mah kanu ka udu ngaroko barareuki baranghakan barareuki gitu. Teh cara urang baheula di pelukmu menetap di matamu. Aduh ya, masih kena hirup serangan. Pemikiran can boga, kemana aja dengan janda ya. Aduh, yang kira kawin itu, ayo mah. Aduh, kumaha ya. Kreseng sekali. heula. Titah ku kolot, gesit da. Ayo pagawean nitah, macu ke di ditu. Talanyang urang mah deluk, macu da urang mah rumah sakeun beuki daharan, beuki ngarokok urang mah. Oh, janda di mana di Juga si Ebit jeung sesoranganan dia si abahna ka mana? Bet. Ka dieu, ka dieu. Ke, halo ke. Mana rek ka mana? Arek digawe, arek digawe. Rek digawe. Heeh. Dengan sorangan si abah ka mana? Oh, si abah makan gering. Bisa bara poe. Di geus di kamar ke. Oh, atuh longok ku maneh ka ditu atuh. Oh, hayang ngalongok tapi batur tuh bagus sorangan mah. Kudu sagala jeung batur. Aya nama cek urang mah kieu bit, urang mah nya ka maneh we, urang mah karunya. Daripada gawe ka ditu batur mending gawe di urang tah 60.000 ti ka sore arek moal. 60.000. Oh, Ah, mung. Hah? Mung. maneh mah daripada di ditu sorangan. Mbak, si abah oge teh memang gawe sorangan we. Cek urang mah kieu we ieu nama maneh meh ti ditu hasil ti dieu hasil. Bebeja mah kasih abah isukan di sabake can puguh ka dieu digawe we di ditu duit di urang meunang arek moal 60.000 ti ka Moal sore. urang mah tetep urang mah arek di abah we gawe 80.000. Gede kan 80.000 mah. Ya Allah, maneh mah yakin meuni teu ngarti-ngarti maneh mah. Heueuh eta ge gawe di si abah. Ti si abah hasil, ti urang hasil tagawean urang 60.000. Jadi boga dobel ti dia kudu dijelaskeun mah dobel. Sia teh bodoh. Lah urang mah moal makan sukai urang mah tetep si abah we. Eta oge ya Allah maneh mah di si abah tetep gawe mah. Di si abah engke teh hasil maneh dina buku teh aya catetanana di dieu meunang 60.000. Moal. Ke si kakek kasih abah ngaduna anu lain-lain coba. Kasaha? Ngegoreng urang kasih abah. Saha? Kakek. Ya Allah, maneh mah teu percaya ka urang. Urang mah tara ngadukeun jelema da teu meunang. Saya ngadu-ngadu jelema teh. Alah, kakek urang mah apa sebagai kumaha jelemana? Bukan ngadukeun jelema. Moal da kahiji mah urang teh jeung maneh teh lain sapoe dua poe. Pan tiba baheula jeung maneh teh urang mah kudu goreng babaturan moal. Komodi maneh urut pagawe urang. Moal urang mah tetep arek si abah Kayak urang mah bisa disalahkeun ku abah ke. Moal urang mah bisa tetep. Aya jelema di alam dunya bodoh nya. Bodoh nu kitu patut teh. Bodona teh kieu maneh mah. Ketek di ditu ti abah meunang gaji. Sabaraha 80? 80. 80 ti dia meunang 60. 80 jeung 60 sabaraha? 14. Ah, geus 140 tolong cenah bodoh sih. Oke, ayo mau bisa urang arek gawe di tempat abah ah. Ya, Moal urang mah jar digawe aya geus lah. Geus mau aku digawe teh ayeuna mah. Tar jelema bodoh mah ya bandingna jelema eta mah yakin pang bodoh-bodohna eta mah jelema. Ti ditu hasil ti dieu hasil kontan ya 60.000. Ti ka sore da angeus ceuk urang mah. Pikir-pikir mah di si abah urang masih kena gawe. Ku si abah ke urang di kana gawe. Kakek 60.000 nya. Pikir-pikir mah benernya beungai mah geus kakek lain mah. Ah, ka arti teu. Kaharti kayak Lain teh tadi ceuk urang oge da urang mah mere paham kitu. Ieu ceuk panduk urang tadi jadi jelaskeun tadi. heeh. Pan si abah teh gering. Heeh. Disangkana mah mah teh gawe ngadedeluk di Gawe ditu. di si abah, Ti si abah meunang, ti urang meunang duit 60.000. Tah ayeuna kumaneh gawean tah ieu ku aing dibayar kontan. Sia ti ka sore gawean anggeuskeun. Tah lantaran ku urang rek dipelakan isukan. Tah 60.000. Tapi awas akenya Naon?
kakek ulah ngadu-ngadu nanaon jeung ka si Abah. Ya Allah eta jelema masih kena teu percaya ka aing. Sia teh jadi naon? Lain urang mah kakek mah sok tukang ngadu soalna. Moal. Itu gugulak urang deui. Pan jeung maneh teh leuwih sapoe dua poe urang teh. Hanti babah heula ge cek urang teh jeung maneh teh babaturan leuwih sapoe-sapoe geus sanaon geus sahakan sainum jeung maneh. Anu satu urang gawean nya. Masuk gawean di ditu buru. Nuhun nya kayaknya. Di ditu. Nah, sia teh. Aku aing ge mah dibejakeun ka si Abah sia kalakuan kitu teh teu ceureuh teuing. Alhamdulillah. Kek, kadenya ulah bebejak sampai sukanya. Kadenya awas ya. Moal tuh ebit sia mah ih mun teu percaya pisan ka urang. Sok ke gawean pokona mah moal urang mah kudu teu jeung man ka si Abah moal bucat terus sia moal tenang.